diisin. Ayo jangan lah. Nah, penyakit tidak ya. Asal benar sana. Tulen. Kasep aredang. Oh, cek yang naon. Tengah cengir wae. Nah, udah ambis budi tapi ambis budi mungkin bener. Maaf, ke mana? Oh, rek nyangsang. Yang saya oh, sorangan. Sorangan. Hijian coba itu. Oh, mana memang kali hijian, duaan, tiluan, opatan, limaan. Oh benar, sorangan. Sorangan, 2 ruangan, 3 ruangan, 4 ruangan, 5 ruangan, jeung dapur. Dahar. Yang dahar mah Wajah jasa aja dahar. Bang Ocong menang nanya. Benar, mangga. Aku tuh menang usaha. Untuk nanya mah nanya baik. Emang Bang Ocong nanya naon sih? Tuh, cek yang edan leuin. Ngomong. Ulah menawaran. Bang Ocong nanya. Menang. Aduh. Ada menang. Gua tadi mau nanya, Bang Ocong nanya kula kira. Nanya naon doa yang buku. Nanya naon teh? Padahal buat duitnya udah Duit, pada duit. Di mana? milik di mana Pak? Cara kita yang kerja. Ban. Ceban. 2 ceban. 20 tuh ceban. 7 ceban. 30. 4 ceban. Opat. Ya. 5 ceban. Alhamdulillah. Saudara Kang. 50. Ya. Kau nih dihitungkan. Kita tidak persen di Kang. Pangerasain pangpinten ya. Aduh kayak ini kerasa mah ngomong kena gitu kan mah panggitungkeun gitu nya. Atuh urang mah kalau haus duit gitu. Kahayangna. Ya. Ngelunjak kan wae budak. Oh, jajan. Naon sih sia. Jodoh. Nah, di mana? Kunaon sih main tinggal pintu ya yang tinggalin sorangan bae batur. Goblok. Hei, saya. Bisa ka saha? Saya di mana kene? Ribut gaji bae. Tenang bae sih, duit aing loba hayang gaji barang bisi per bulan ulah kos gitu sih ulah loba agak tolol. Bisa ka saha? Kudu kamu aing sasaran. Anak buah Udin. Gua ka aing tolongna. Enggak selalu ribut-ribut bae lah. Sebaliknya datang aing mah. Jangan ntar abang majikan aing wae ana eta ucing anu warna putih bare dahar chicken nya. Sombong. Ayo pang bejakeun ka bikang aing tah. Ulah poho makanan kesukaan aing gorengkeun. Naon? Delan teh ha. Aku saya uci, kena sadelan. Oh, hampura aing keur ngobrol jeung orang taneuh di gigir. Oh, geus kah? Dari semua ya. Hah? Miss call doang. Geter. Aing kalah kepo aing mah ngemis. Deh. Ulah sok kakasebeur, ulah sok pinter sih ya. Dina beungeut geus kanyawan pinteran aing jeuh beungeut sia kos bili. Oh, bisa nyawa ke kabatu sih besar buat terata begitu ya. Aisyah biasa teh lamun saya merasa pinter coba tebakan jeung aing. Tebakan naon? Tapi aing geuleuh teh heula nya. Boleh. Tebakanna kos kieu. Dagang. Monya tebakan dagang lah. Saksi jelema. Dagang. Sekali dulu. Geus antepkeun bae. Jadi tebakanna kos kieu, Cong. Dagang. Tahu kanaon sih ya? Woi, Dagang. kali sia dia. Dagang orang mereka. Sia lain bajing ka dieu. Asik panglaris. Main panglaris we buan kasih. Dagang. Asia naon sih dagang we. Aya ge anu dagang teh barang dagangan anu disebutkeun mun somai dagang somai, mun baso dagang baso. Sia dagang we. Ayeuna dagang leuleuh ikan.
Dagang naon sih? Gegetuk. Bohong ah. Oh, gegetuk kurang malaris. Di imah bae mau 100. Bos 5 mau 100. Ayeuna. Tinggal 100. Kalau aku tolong. Justru aing gade ge hareng laku. Beli gegetuk aing mah bagus ya. Bisa membangunkan yang tidak bangun. Nah, udah tak. Gegetuk aing mah Ada membangunkan yang tidak bisa bangun apa? Cicing baheula di situ. Hampura. Soal lain teh bagi gegetuk. Begini nanduk. Teu meunang. emang kuna aja. Ngakan gegetuk burut. Macam sia. Macam-macam nah. Sia nya gegetuk aing mah laku kena kieu tolol sia. Aing kok mah. Ya. Aing siap sia dia. Jangan ngambek kali itu. Makanya doang. Kisahkeun batur mah. Ya ulah kitu sia. Aing teh tahu kumaha aing ulah ngakan gegetuk bisi burut. Sia lamun ngomong-ngomong burut sia, eta gegetuk aing kena bae laku. Goblok sia. Cong. Cong. Kocong le cong. Gampang. Cak sia nanti. Ngakon ngakan lo berarti ngakan gegetuk burut. Oh, asal lo bertindakan gegetuk Burut. Wah, modal. Aing teu kudu meuli teu kudu meuli tangdeul. Maksudnya? Nuhun aing geus dibere tips. Panuhun sih. Modal naon? Aing rek nyangan anu burut, Jangan. neuk di black peng burutna. Terus Pasti jerona gegetuk. Aing adonan deui. Lumayan. penyakit ya mah. Makanya burut kan. Bos kadang-kadang tuh aing tebakan heula. Murah ieu gegetuk aing mah. Ngajen kalau lain tebakan ya. Pasti ada tebakan. Atas tebakan meuli gegetuk aing ya. Awas ya lamun teu meuli sia. Aing jeung Disumpahan kayak banget sia kabeh pas gegetuk. aing rek tebakan heula jeung ocong sih di tuh ngobrol jeung kotok tuh. Ngomong burut. Gampang sih kudu ribuana. Naon Tuh jangan lubana. Emang nyomong lu Mending burut, boga burut mah mantap. mantap di mana emang? Ye, boga burut. Oh, Wah, oh iya, orang dia mun burut. Kajen dia, kabehan dia. Kan kajen. Abdi sok banjir deh. Sok banjir tah. Urang tau ngomperan burut teh mul bae di banjir. goblok emang jerigen. Yang mending lamun misalkan orang di luhur. Lamun kanane. Lampung. Cicing lah. Anak tadi anak. Kocok. Tapi gampang tinggal diubaran buku getuk. Mantap. Dah. Barang anak. Mas aja ini. Yo, tebakan kos kieu. Balah teuing. Kudu atuh sia. Mendingan meuli bae heula aing balik pan. Heuh kudu aing tebakan heula karek meuli. Aya sora eueuh rupa. Ulun. Apa ulun? Eta hideung poe eta ketempo. Wah, nyao. Jurig. Lain, Jurig selalu lupa mah. lain sih. Lain. Aya suara urup mah gegetuk. Aing ketukang sih. Kan aya warna hideung gegetuk aing mah. Soraan ieu mah. Eta ge aya soraan. Pinu kene. Yang gede deh. Aing kerpuyeng. Aya sora eueuh rupa. Nyerah geus. Ora, bahaya. Ya, jaga mana nyaho. Jangan takan hayang pinter kakan gegetuk. Pintar henteu aing lah. Burut. Nyerah bener. Hitut. Tolol sama lo bating ngobrol jeung kotok ieu teh pinter. Ngaledek yang ngaledek. Hah? Aing ge gegetuk. Hitut. Heuh lo bating ngakan gegetuk nya hitut. Ayo gantian, boga teh tebakan. Aing boga. Di jauh beureuh geus deukeut hejo. Warna-warni sih gegetuk emang. Lain. Ieu mah jauh hideung, hah? Di jauh beureuh. Ada ge teh sia. Geus deukeut hejo. Aing teh torek halal. Halal bae. Di jauh beureuh. Geus deukeut hejo. Nah, eta contohna. Subut kos kitu tah suarana cekas. Jang. Yang naon? Artinya lo betingakan gegetuk kan. Coba cicing sia lah, getuk lain. Woi, eta gitu. Ya pokok kesat kegetuk sia mah. Wah, jadi tebak we kadinya. Emang cari tebak. Barang sia ayo. Cilo. Naon cilo? Jawaban. Ayo.
Di jauh berem. Geus deket Ejo. Oh cieu. Lain. Aing geus. Salah jeuleu. Geus jauh Ejo pacar berem. Itu tetebakan. Ieu tetebakan. Eta tetebakan. Aing yuk dirinya baik. Masa aing kudu gini-gini aja, gini aja, gini aja, gini aja. Aduh udah lu mau dagang ketuk aja. Ngarainnya 5 tambah 5 berapa? Kegetuk. 5 tambah 5 kok ketuk kumaha? Kata teh si aing ge hari juyuk. Udah sabar sama cicing. Man aing kudu balik kudu mau duit pamajikan aing deket nangkarak bae. Wah, maksudnya hobi kamu senang karak kuku nangku. Pamajikan aing mah nangkarak, nya mah aing kayak ka Italia jegian deui. 5 tambah 5 berapa? Budak leutik nya hocong 10. 11. Weh 11 di mana sakolana sih 10. 11. Pan bisa 11 sih. Atuh bangkaninya. Atuh bangkaninya. Ieu berapa? 5. Iya. 5. Berapa? Atuh 10 cok. 11. 11 di mana? Tongtolan hiji. Baik. 5 tambah 5 mah 1000 10. Jauh amat. 5 tambah 5 coba tambah lagi berapa? 5. Eta 5. tuh itu 1000 ya 1010. Beli begitu kayaknya. Coba aya dari sini bolong dah ya. Binatang naon anu leumpangna ka kiri bae. Kocong. Oh. Mana yang lempang kieu bae? Binatang naon anu leumpangna ka kiri bae. Kapiting dong, kapiting. Kapiting, geus teu aneh. Yuk. Koyok jeung kapiting naon goblok. Rajungan. Eta kene kunyuk, mang. Kalau mang meureun. Heeh, mun sekan aing mah cek mamang. Orang mah di sini. Enak tuh. Naon? Binatang leumpangna ka kiri bae. Naon? Kucing dikunci tetang. Kan di bawah cuma. Sebelum sorry. Aisyah kunaon? Kok kunaon? Kok kunaon? Ayo. Bisaan. Panisan. Sabenerna eta lain dikunci setang eta ucing. Ayo guys. Melaga getuk. Kain di bolong sebagai. Ini ya, lah. Ini ya. Tah. Tanya dah. Pan ucing. Anu kunaon gitu? Atuh ucing aing kumaha cek aing ya naon sa komplain. Ulah kadinya sia ditu bae aya ocong. Pan ora aya kerinding. Naon tadi? Atuh ucing aing nih naon ka kiri ke ka kanan ke? Ah, Kunci setang ke bener, standar 2 ke? Wah, saena anu pantas ditenan di TV naon? Pot bunga. Remote TV. Bacong. Gegetuk lamun ditumpukeun ge bagus. Asma. Lain. Kowe nyerahin ya? Delan. Goblok kowe delan mah di dapur. Delan aing. Boga aing ditenan di TV di mana kumaha aing? Pakai ucing tadi. Atuh ucing aing emang Ribut sia. Ucing aing. Itu. Dan aing. Kadi sia. naon sih? Sebagai sahabat itu berikanlah contoh yang baik dan benar. Kelempang. Ayo. Anda itu kan sama-sama laki-laki. Cuma yang bencong. Dia daripada ribut, cek aing mendingan gadengnya cerita aing. Cerita naon? Aing mau boga cerita tadi. Coba. Daripada sia, lu aing anjing. Jauh ujung-ujung tonjok. Ke bahaya. Asupna kriminal. Nya sia kriminal. Oh, krimis. Lain krimian. Cuma lo batu ngakan kalapa. Aing diisuk dagang ngegetuk. Cerita aing cerita. Oh, Ayo aing dagang. Aya bapak-bapak keur hees. Ayo aing Pak getuk. Jadi gitu. Cicing mah. Dia jana hees. Jangan sama-sama. Pak getuk. Cicing teh bae. Ayo aing jengkel bae. Nyokot ke getuk aing hiji. Kuat kabungeutkeun bae.
Wah. Aing nyana haju urang, nyana haju marah ka aing. Tolol sama. Naon? Atuh batur bisa jadi marah. Anu kunaon? Atuh kegetuk di pecah kabeuleuta. Heh, kegetuk aing. Ketika manakan ku ajak aing. Kegetuk aing. Kucing anjing. Jadi apa? Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Cicing bae. Setekannya bisa hirup. Kalau setekannya bisa hirup. Pakai gaya, apalagi pakai setik. Oh, bener pesulit. Sulap. Weh jauhan naonan. Coba Pakai setik. Coba deh. Dong, ya yang nyana pintar gitu. Tadi tas mereka ketuk jahit. Nah baik. Sia naonan kagak getuk bingung aing mah. Main musik. Galakan. Terima kasih. Nuhun. Pakai acara hiber. Dedek kan keur main musik. Cicingnya si dia baik. Lompat. Minjam. Si anak minjem ya. Oh, minjam setik Si yang minjem setik. Heeh. Nah. Si sombong amat sih karena bawa setik tuh mau anjir dulu bawa ketuk terus sombong. Minjam setik ya. Jadi si anak minjem setik ya. Nah. Oh, jadi lamun misalkan aing lalaki minjam setik no. No. Lamun minjem na awewek, Lamun nu minjem na awewe. Yes. lamun lalaki, No. lamun awewek, Yes. lamun lalaki na 10 minjem anu awewe 10 na minjem kumaha tah? Laki 10, Awe 10. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Woi! Hatung naon sia? Aing inget eks. Asia. Bisa itu mah. Oh, aing teh kudu make eta, aing ge. Nah, make ketuk, ketuk. Ya. Oi, ketuk. Sok bisa. Lebay. Keneng gitu. Keneng kan bisa aing ge. Kerja sama beda. Seorang aing. Oh, iya siap. Nah. Itu tuh. Karoreng. Ubaran koreng mah.
Kamu boga koreng nu bareng cung. Jarereng. Ayeuna kumaha? Itu koreng, iya jareng. Gini-gini aja, gini aja. Kumaha lamun aing nu ieu keunana? Sia nu main kituna. Sombong sia. Sia teh pemain bener edan sih. Wah, kudu. Udah kudu. So tahu. Ah, So toy. Toy so. getuk. Oh, wahan. Eta mau boga batur mau bisa. Aing pemain band. Aing keur neangan personil band. Oh, saya kenal personil, Bang. Iya. Anak band. Yo. Anak band mah budak leutik, aing mah bapak band. Boh, anak band. Siapa ngizin-ngizin aing? Lamun aing anak band, kayak anak aing ribut. Manang kong band. Da aing bapak band. Lu ngizin-ngizin aing bae. Woi, Ya, dedek diajakan ku aing. ajak ke mana Bung ah? Aing kurang personil. Maksudnya? Jadi sia gimana lamun diajak ku aing sia pemain melodi. Wah, bagus tah. Kamu itu pemain drum, ya pemain melodi, kan saya bukan grup. Oh. Nah, siapa nanggap tah nanggap. Iya. Enggak mau bejaan aing di dagang. Yo. Untuk malu tuh ampun aing mah. Gitu. Bisa. Coba. Oh coba ya. Iya bisa. Ada main, tapi aing kurang hiji deui ieu. Melodi. Nyana melodi. Aing teu korek tolong. Ya, Bisa main melodi. coba heula melodi. Ya. Buktikan kelemahan. Ya, buktikan. Ya, ulang ngisin aing bae. Woi, berarti naon kan? Naon? Woi, gegetuk pindah ka dinya. Dia di tanah main melodi. Iya aing geus mawa ya. Coba. Skill. Oh, membuktikan bahwa aing bisa main melodi aing kudu main skill. Saya bisa skill. Bisa aing nyaho skill mah. Nyaho skill. Eta nu di leungeun ada rempel barentol teh tara leutik. Ih, eta mah kutil. Hoi, kutil mah kan nu awewe nyempil bae. Widih. Eta mah lain kutil PA. Naon? Gegetuk. Lamun Brek gegetuk aing. lamun si hayang nyaho mah, lamun sok irung mangpet aya naonan eta? Eta upil. Upil. Coba sia. Coba. Ah, aing naik main skill ya. Tuh, agapan. Panggung saya. Nah, aing geus bisa menunjukkan. Bagus. Hei. Saya butuh pemain. Saya jadi vokalis. Pemain ini orang aing nyangan. Naon? Nah, ayeuna main vokalis bae, lamun nu bisa main bass ya. Weh, aing siap. Hah? Aing siap. Moal bisa sia mah Weh, siap kamari ge imah geus ku aing. Hah? Imah kamari geus ku Eta aing. mah lain tukang. Bah, Sia mah ngebas meureunnan. Ieu mah pemain bass. oh bisa aing bisa. Bisa. Kira-kirana asup akal tuh. Nah, Nu koski bisa main. aja aing masuk angin. Ya, coba jajak. Cokot. nyawa kita heula. Weh, Oh, sia Erik, eta. Tunggu Weh. cek didinya. Balik. siapa dunangan personil benek nyen band naon sia? Asup band naon beng mah? Sasadar lagi nya nama kieu ya. Tuk. Oh. Hanya. Tuk lamun dijekeun ge. Lamun hiji tuh. Getuk. Boleh. Pakai mentang-mentang kegetuk. Coba.
Tahe. Aing mainannya. Si Bas. Kos aing tadi main skill heula. Ada kieu. Tunjukkan. Lepas kan di situ ulah make netas ya. Awas tepantas ya. Banget yang gitar bagusan gitar. Toh aing sesuai gitarna bagus banget agak pulan. Pas kegetuk. Tuh agak pat. Tuh bisa ayam main bas. Sabar ya Allah. Si hayang ilun. Mainkan lagi toh. Oke, kita lagi. Aing bakalak neule ulut sange. Boleh sih bagus juaan. Iya pokoknya bagus ya. Main melodi jeung bass cocok. Tapi aing keur neangan keneh. Ieu nu bisa vokalis. Aduh, ya ulah nyana. Ulah, Lamun nyana jadi vokalis, engkena hurufna malulu. loh, dulu. Hah? Jauh bae. Lagunan kah? Lagunan lagu misalkan lagu-lagu monong sumutna. Lagu dangdut tengenaun. Bulu ikut bulu kulung. Di dalam kulung. Oh, benar. Panggilan aya Allah. Ieu jelas. Ai pemain aya, vokalis aya, panggilan Allah sih. Aing mah teu mikiran panggilan. Mikir aja barapan anak babajikan ieu mah. Pokoknya lamun geus urang kompak, geus pasti aya. Sambutan kan jadinya. Sambutan dan penyanyi ada. Yuk kelas ya. Wah, bener. Ya. Hebat tukang ngeduk teh di saksi ya. Lamun ku yang dihitung 1 2 3 asupnya. Oke. Siap. Tuh, kita coba di dia. Coba. ABC-nya bawah dia sambutannya. Tuh, wagapat. Tuh, wagapat. Aisyah orang santai non di dia. Malohok, Pak. Mantan Si bisa. Wes kemana si Wes si Chandra? Ah, mantan bisa ngomong aku mah. Ngomong aku mah. Ngomong aku mah tadi. Tuh, wagapat asup. Atuh ya, Itu asup. An kita asup dong. Musik nah bareng. Banyak aing mah nyana nuluk nyanyi sia duaan aing ditasup. Ini. Gerak. Yuk dong. Itu bae. Ngeselkeun aing cem. Hei. Ayo aing. Hah? Ayo. Dia kenal lah. Ya. Yuk. Yuk 1 2 3 ya. Bareng ya. Tuh, wagapat. Tuh, wagapat. Ngasih tuh wagapat orang. Kakak situ. Ayo segera salin. Dandan buaya. Jadi aing Vokalis. Jadi ngapain? Jadi wen dan dicaplokkan ke ketuk ya. Aing po. Turun aing di dia ya tempat dia binatang.
Vokalis. Vokalis. Samemena urang main band. Oke. Lamun hanya aing kajenteng kieu ge aing resep lagu-lagu Bung Haji Roma Irama. Wah, hebat ya. Boleh deh nih. Laguna sia bisa kan? Laguna diuk. Persetan dengan cinta. Kumaha lamun aing main drum nang tong meunang ka video bae. Yuk, Yuk, yuk. Yuk, masalah nangtung. Padahal mah bisa bae mah di kumaha-kumaha ge. Ada heula ya aing ya. Jeleng heula. Dulu. Ai siat tadi gobrek-gobrek. Lain gitu. Ai aing geus ngobrek-gobrek di cale kanan. Ini. Ayo. Tuh, Oke, ulang. Aing nang. dulu aku dagang geger. Aku tahu Dia nyanyi lagu dulu kok kagak getuk-getuk. Aing pan masih kena dagang. Masih kena jualan. Weh, pan urang nek nyieun band kunaon si kadang dangdut. Atuh sia Gue henteu. panggil lagu vokalis itu kemana ya tadi? Band mah laguna kos kieu ya. Coba ayo. Suk. Sungguh bisa mendapatkan Dipercepat. Sungguh matiku ingin bisa mendapatkan Dipercepat deh. Sungguh matiku ingin bisa mendapatkan Ayolah orang sambut vokalis kita Pak. Kita sambut vokalis kita yang mungkin sudah siap di belakang sana. Yang mungkin badan kekernya itu akan terlihat. Yuk kita sambut saja. Inilah dia Mr. Raja. Biasa. Kacau. Biasa. Vokalis diperkosa. Aing vokalis. Itu apa kabeh? Atuh vokalis sejoakan bae. Suaranya mulai pas, Pak. Are you ready? Kabeh main. Main. Asa kunaon sih? Ini jadi piye yuk? Hah? Hoi! Abi isin. Abi isin. Boro-boro sia ini izin. Abi izin, abi izin. Asilin mah. Lagu. Aduh, ayo masa lagu rock. Lagunya suka. Cicing. Yuk. Yuk. Ayo mana kobrol. Lejeng tukang. Hah? Entah lagu aing. Sogun. Lawan Sogun. Sigon. Sagon, Muslun.
Siskon. Lagu barat. Ah! Oh, soal barat. Siskon. Cici. Aing kan nyetel gitar heula lah. Aing mah ngetes organ tuh, lain sia Cici. Oke, Siskon. Ulah si Agi isin tolong. Abi isin. Siskon. Kakak pemuda di bae. Wah, Titanic. Lagu Titanic. Bisa sia. Bisa lagu Titanic. Titanic untuk Gaya.